Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyu ila ridwanih. Alhamdulillah kalayan pangersa Allah subhanahu wa ta'ala dina wengi ieu urang tiasa sasarengan deui ngagarap bahasan anu maneh nyaeta ngaguar ngeunaan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan non rupi tarekah urang sadayana nyumponan sebagian kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala dicatat ku Allah kalayan digolongkeun kana amalan sholihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sepuh miwah wargi sadaya anu kusim kuring dipahormat dina serial anu ka-37 kantos kusim kuring salangkung dibahas Rehing Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Mughirah Al-Mahzum sareng Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi, dua diplomat anu diutus ku kaum Quraisy geusan nepangan Raja Habasyah nyaeta An-Najasyi ngalaman kagagalan total. Raja Najasyi teu tiasa diolo, teu tiasa disogok. Akhirna maraneha duaan mulang ka Mekah dina kaayaan kuciwa. Barang-barang anu kumanehanana disadiakeun keur ngolo Rajaan Najasyi, ku Rajaan Najasyi dipulangkeun deui. Abdullah bin Rabi'ah sareng Amr bin Al-As diusir ku Rajaan Najasyi. Tina kaayaan kitu maka manehanana mulang ka Mekah dina kaayaan rasa kuciwa anu luar biasa. Akhirna nalika datang ka Mekah manehanana meupeus keuyang amek-amekan, ngalampiaskeun ka kesel, ngalampiaskeun ka haneueul ku cara ninak ka kaum muslimin anu masih kana aya di kota Mekah ku tinakan-tinakan anu beuki lila, beuki frontal jeung beuki brutal. Dina kaayaan saperti kitu warga sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Doa anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaik bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Saur Rasulullah, ya Allah mugi salira ngajayakeun Islam, nguatkeun Islam ku salah saurang anu langkung dipicinta ku Gusti di antara dua lalaki, ku Abu Jahal atanapi Umar bin Khattab. Kitu doa Rasulullah SAW. Wargi sadaya dua jalma anu disebatkeun dina hadis anu neme nyaeta Abu Jahal sareng Umar bin Khattab. Kanggo kaum Quraisy ieu teh dikenal istilah dua Umar. Dina salah sawis hadis anu darajatna lemah diuningakeun wirehing Rasulullah SAW ngadua kalayan redaksi Allahumma a'izzal islama bi ahadil umaraini au bi ahabbil umaraini ilaika. Ya Allah, mudah-mudahan salira ngajayakeun Islam ku salah saurang di antara dua Umar jeung ku saatanapi ku salah saurang anu langkung dipikacinta ku Gusti di antara dua Umar. Saha anu dipimaksud dua Umar?
anu dipimaksad dua Umar, kesebutan dua Umar ternyata Abu Jahal sareng Umar bin Al-Khattab. Sakumaha anu tadi didugikeun dina hadis riwayat Ahmad rek anu dipimaksad ku dua Umar ternyata Abu Jahal sareng Umar bin Al-Khattab. Muncul patarosan lamun Umar bin Al-Khattab kaasup salah saurang di antara dua Umar kaharti sabab jenenganana Umar. Tapi lamun disebutkeun saurang deui di antara dua Umar teh Abu Jahal, nah kapan ieu mah sanes Umar gitu. Nu tadi mah Umar bin Khattab, ieu mah Abu Jahal. Ihwatu iman rahimakumullah, prayogi kauning ka urang sadayana, yen panggilan Abu Jahal ieu teh kunyah kanggo hiji jalma anu jenengan aslina nyaeta Amru bin Hisam. Jadi Abu Jahal teh ngaran asli nama Amru bin Hisam. Manehanana hiji jalma anu ditokohkeun di kalangan Quraisy, alatan cerdas, alatan pinter kana hukum. Geus kasohor di kalangan Tatar Mekah di mana aya jalma anu merlukeun solusi antaran pabentrok paham jeung sajabana, maka buru-buru datang ke Amru bin Hisam atanapi Abu Jahal teh ya. Alatan Amru bin Hisam hiji jalma anu pinter, anu paham kana hukum sarta salawasna bertindak adil, maka Amru bin Hisam menang julukannya eta Abul Hakam, bapakna keadilan. Abul Hakam teh nah akhirna Abul Hakam menang gelar Abu Jahal. Kejadianana nalika Rasulullah SAW sumping nyanak ajaran Islam anu jelas-jelas ajaran Islam dicandak ku Rasulullah SAW teh aturan anu kalintang luhungna, aturan anu kalintang bijaksanana, ajaran jeung hukum anu kacida adilna. Tapi dina palebah dieu mah Amru bin Hisam atanan bi Abul Hakam nolak sapangjodogan, teu narima kana ajaran anu dicandak ku Rasulullah SAW. Padahal manehna teh boga gelar Abul Hakam, bapakna keadilan. Samistina narima kana ajaran anu eusina teh pinuh ku keadilan. Alatan penolakan Abul Hakam kana ajaran anu dicanak ku Rasulullah SAW, maka ti harita Amru bin Hisam atau Nabi Abul Hakam menang gelar nyaeta Abu Jahal. Abu teh hartina bapak, Jahal hartina bodoh. Jadi Abu Jahal teh kakentongna bodoh, rajana bodoh panginten anu kawitna rajana adil, masterna adil. Sabana manehanana nolak kana ajaran Rasulullah, maka manehanana menang gelar masterna bodoh, bapakna bodoh. Ihwatu iman rahimakumullah, tah Rasulullah SAW nalika kaum musyrikin Quraisy ngagencet ka kaum mukminin, ka para sahabat Rasulullah SAW ku rupa-rupa tindakan kayaning panyiksaan, panandasaan, malah nepi ka pembunuhan warga sadayana, maka Rasulullah SAW terputus asa ngadua ke Allah Subhanahu wa taala. Di antara doana anu didugikeun ku Rasulullah SAW, Rasul ngadua ke Allah Subhanahu wa taala anjeunna nyuhunkeun sangkan salah sahiji di antara dua Umar ieu, di antara Abu Jahal sareng Umar bin Khattab, ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin hidayah tur talebet Islam
anu ngajadikeun Islam jaya dilantarankeun salah saurang di antara anu dua tadi. Wargi-wargi sadayana, naha Rasulullah SAW ngadua ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun Islam dikuatan ku hiji di antara dua jalma anu tadi. Ieu dua jalma anu disebatkeun tadi nyaeta Abu Jahal sareng Umar bin Khattab teh ieu jelema dua jelema anu pang telengesna pang kejemna di kalangan Quraisy. Dua-duanana ngabogaan tabiat kejem, telenges, bengis. Jalma anu paling loba ngayakeun penindasan ka kaum muslimin teh diantarana dua jalma anu ieu. Marenehanana duanana bedang wangkelang teu narima ajaran Islam, nalika manehanana ngayakeun panganiayaan ka umat Islam, maka Abu Jahal mun Abu Jahal nganiaya, Umar ngiluan nganiaya mun Umar ngiluan nganiaya ka umat Islam, Abu Jahal oge ngiluan sami-sami warga sadayana. Anapun Umar bin Khattab pangna ku Rasulullah SAW disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh. Ieu dua jalma teh dua-duanana ngabogaan ngaran, ngabogaan pamor di kalangan musyrikin Quraisy. Abu Jahal diantarana tadi manehanana jalma anu dipandang dipikolot sanajan telengas pinter memang tukang gelut sarua warga sadayana. Tah Umar bin Khattab mah ieu aya punjulna dipayun diterangkeun ku Ustaz Sena di dieu. Rahing Umar bin Khattab mah tangtunganna teh leuwih ti batur jangkung gitu. Raraina kulitna kabodas-bodasan gitu wargi sadayana. Ku alatan Umar bin Khattab jangkung upama seug aya di tengah barisan ti kajauhan keneh geus katingali itu dina barisan teh aya Umar. Naon sababna? Seolah-olah lamun aya di tengah barisan siga Umar bin Khattab teh bandinganana siga keur tumpak kuda di tengah barisan gitu. Lamun aya jalma aleutan baris di tengah aya jalma nu tumpak kuda maka mastakana bakal nyongcolang katingali ka luhur. Tah Umar bin Khattab oge kitu wargi-wargi sadayana. Jangkung, badag, seseg, weweg, bedas gitu warga sadayana. Sehingga teu heran alantan talajakna kejem jeung telenges warga sadayana pagaweanana ngan gelut jeung gelut we, mabok gelut. Mabok gelut. Nepi ka masyarakat Arab sadayana ngarasa rempan ku Umar bin Khattab keur matangtunganana jangkung badag, tanagana bedas jeung ngabogaan karakter anu kejem telenges gede amek luar biasa. Diuningakeun ngeunaan Umar bin Khattab idza takallama asma wa idza masya asra wa idza daraba auja wa huwa nasiku haqqan. Umar bin Khattab mah lamun nyarita tarik nyarita teh sahingga didenge ku jalma anu diajak nyarita teh. Tara aya jalma nu ngahare-harekeun kana caritaan Umar di manehanana lempang maka lempangna kacida gancangna diudingakeun ku para mufasir ku para ahli tarikh warga sadayana. Lamun lempang bareng jeung Umar maka anu marengan Umar mah nuturkeunana teh bari jigjrig gitu bari lumpat. Naon sababna? Sabab Umar mah sukuna panjang jadi ngalengkahna teh lepas gitu. Ukur mah lempangna gancang, lengkahna panjang, maka jalma anu sejen lamun nuturkeun Umar teh bari lumpat. Salajengna lamun Umar amek tuluy Umar nyabok, maka nyerina luar biasa bisa mang bulan-bulan nyerina teh tapak paneungeul Umar mah gitu. Sarta disebutkeun di dieu Umar mah nyaeta ahli ibadah anu tulen. Ngantong dibayangkeun waktu harita ahli ibadah getol salat, getol saum, sakumaha ngalaksanakeun syariat Islam. Disebut ahli ibadah anu tulen leh ibadah ku cara ngalaksanakeun aturan talari karuhunna. Mangeranana kana patung gitu warga sadayana. Umar kacida kejem jeung telengesna.
Nepi ka kejem-kejemna Umar bin Khattab bareng sadayana entong mah kabatur anak sorangan ka anak sorangan di ruang kerepes bareng sadayana kagambar ku urang sadayana kumaha telengesna jalma anu ngaran Umar bin Khattab. Tah Rasulullah SAW ngadua ke Allah Subhanahu wa taala sabab Rasul teh ngahaja milari jalma anu kuat margi anjeunna meryogikeun jalma pikeun melaan Islam. Jadi dina Islam teh meryogikeun jalma anu kuat, meryogikeun jalma tukang gelut gitu barusan nu ahli gelut. Sakumaha Umar bin Khattab anjeunna gede amek, tukang gelut, nepi ka lamun panggih jeung jalema katingali tangtunganana rada pantes langsung Umar disampeurkeun. Anjeun apal ka kuring cenah. Lamun teu apa apal tuh pamana cek itu atawa teu apa urang diadu jeung kuring langsung we kitu tog moal Umar mah ngan sapanjang carita wargi sadayana teu aya hiji jalma anu pasea jeung Umar ngalaman menang salawasna dielehkeun we ku Umar bin Khattab. Tah Rasulullah milarian jalma anu kuat keur ngabela Islam engke bakal kapendak cariosna kumaha kawani Umar, kumaha galakna Umar. Nalika Umar tos lebet kana Islam, gede amekna anger, kawanina anger, ngan pedah nempat numutkeun ajaran Islam. Akhirna Umar kalebet sahabat Rasulullah SAW anu kalintang sukses, malah dijamin ku Rasulullah SAW lebet sawarga. Dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi diuningakeun fakana ahabbahuma ilallahi Umar bin Khattabi. Nalika Rasulullah SAW ngadua mugi Gusti maparinkeun hiji jalma ti antara dua jalma anu paling dipekacinta ku Gusti gitu, maka akhirna Allah Subhanahu wa taala condong leuwih mika cinta ka Umar bin Khattab. Doa Rasulullah SAW ku Allah Subhanahu wa taala diijabah. Hiji jalma ti antara dua jalma anu waranian nu sareseg nu bardas ku Allah Subhanahu wa taala dileahkeun hatena saterasna lebet Islam sarta nu kapilih ku Allah Subhanahu wa taala luyu sareng doa Rasul anu sanesna rehing Rasul kantos ngadoa Allahumma aizzal islama bi Umar bin Khattab khassatan. Rasul oge kantos ngadoa ya Allah mugi salira ngajayakeun Islam ku jalma anu ngaran Umar bin Khattab secara khusus. Akhirna Umar bin Khattab bareng salira ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin hidayah. Umar bin Khattab lebet Islam luyu sareng doa Rasulullah SAW. Umar bin Khattab lebet Islam tegeseh lami sareng lebet Islamna Hamzah bin Abdul Muthalib. Tipayun diuningakeun Hamzah bin Abdul Muthalib lebet Islam anjeunna ge seorang tokoh anu dipikir serab di kalangan Quraisy. Ternyata mung jarak 3 dinten ti antara Hamzah lebet Islam dituturkeun ku Umar bin Khattab lebet kana Islam. Jadi lebetna jua jalmi anu ieu teu weleh jadi judul dina kitab-kitab sirah dilantarankeun ieu nyanak pangaruh anu kalintang ageungna keur perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya patarosan kumaha proses perjalanan Umar asup Islam teh. Bapa meuh ibu sadayana seueur pisan carita anu netelakeun anu nerangkeun ngeunaan perjalanan ngeunaan proses Umar kumaha tiasa lebet Islam. Carita anu paling kasohor, nu paling masyhur warga sadayana nyaeta carita ngeunaan Umar bin Khattab anu ngagidig ka Rasulullah SAW. Ambek luar biasa, beungeutna geuneuk lir besi atah beuleum, ngajingjing pedang anu tos leupas tina sarengkana. Ngagiwing pedang anu maksudna geus buleud sejak nandasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacarioskeun
Di jalan papanggih jeung Nuaim bin Abdullah. Nuaim bin Abdullah ningali Umar ngagidig bari ngajingjing pedang. Anjeunna naros ka Umar bin Khattab rek ka mana cenah anjeun Umar bangun anu amek luar biasa jeung eta bari ngajingjing pedang. Masyarakat Mekah geus apal lamun Umar ngagidig bari mawa pedang kari ngadengekeun saha anu dipaehan ku Umar gitu. Nalika ditanya Umar bin Khattab ngajawab, ditanya ku Nuaim bin Abdullah, Umar bin Khattab ngajawab, kaula cenah rek ngadatangan Muhammad. Kaula geus buleud anu ngaran si Muhammad rek dipaehan ku kaula. Sabab manahanana geus mawa ajaran anyar anu nyababkeun persatuan jeung kesatuan urang Quraisy jadi paburantak, paberencai cenah. Nalika ngadenge jawaban Umar bin Khattab gitu, maka cek Nuaim bin Abdullah, Umar cenah tong mareuman seuneu di imah batur, bisi imah sorangan kebeak kahuruan gitu. Kitu cek Nuaim teh bahasana bahasa silib. Naon maksudna? Ulah kang ngurus-ngurus kula warga Muhammad cenah. Tempoh heula kula warga anjeun sorangan. Pan adi anjeun anu ngaran Fatimah jeung salakina Said bin Zaid geus asup Islam cenah. Ulah kang ngurus Muhammad nyalahkeun Muhammad tu beberes heula kula warga anjeun kitu eusina mah. Ihwatu iman rahimakumullah, maka nalika Umar bin Khattab ngadenge bewara ti Nuaim bin Abdullah wirehing rayina tos lebet Islam, Umar bin Khattab balik kanan derengdeng nuju ka imah rayina nyaeta Fatimah. Nalika sumping ka Fatimah numutkeun ieu carita, Umar ngaraneg lantaran ngadenge di jero aya nu keur maca ayat Al-Qur'an. Ku Umar didengekeun saterusna warga sadayana lantaran Umar amek panto didobrak Umar ditengar kabeneran anu cicing dina tukangan panto teh Fatimah rayina dugi ka Fatimah geubis beuti susut lantaran pantona didobrak ku Umar warga sadayana kasampak ku Umar Fatimah keur nyekel bacaan anu dibaca ku anjeunna. Ku Umar dipenta warga sadayana. Nalika dipenta ku Umar ku Siti Fatimah teu dipasihkeun cenah. Teu meunang haram gitu cenah numutkeun riwayat ieu mah. Teu meunang haram cenah. Anjeun nyepeng, anjeun maca ayat suci Allah kajaba anjeun kudu wudu heula. Anu akhirna numutkeun carita ieu mah rayina ku anjeun ku Umar bin Khattab dicabok duwi ka orang-orang getih warga sadayana. Sareng saterasna. Warga sadaya numutkeun para panalungtik hadis, ternyata carita ieu teh hadisna lemah, hadisna dhaif. Lain eta wungkul caritana seueur warga sadayana carita ngeunaan Umar bin Khattab lebet Islam. Hadis anu dianggap paling kuat ku para ahli hadis dicaritakeun ku Laila bintu Hasma bintu Abdillah garwana Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Caritana kieu numutkeun hadis anu paling sae darajatna mah. Amir sareng Laila suami istri maksad bade hijrah ka Habasyah nuturkeun sahabat-sahabat anu sanes anu tos angkat ka Habasyah langkung ti payun. Anjeunna bade sejang ngalaksanakeun hijrah rerencepan alim katingali ku nu sajen gitu. Caritana dina hiji waktu Laila nyiapkeun bekal keur perjalanan keur sapar indit ka Habsah teh. Samentawis carogena Amir kaluar keur milarian bahan-bahan bekeleun anu teu acan lengkep.
di luar panyangka warga sadayana nalika Laila nuju beberes nyiapkeun bekal keur bekal hijrah ka Habasah, ujug-ujug pun cengis Umar datang gitu. Harita keneh Laila ngagebeg luar biasa, sabab apal atuh saha nu teu apal ka Umar ieu teh jelema pangtalengesna di tatar Arab mah. Laila ngarasa gempeur ku kadatangan Umar, sabab kasohor Umar jelema kejem, telenges, dolim. Malahan Laila nyalira kantos disiksa ku Umar bin Khattab. Kata sababna nalika kadatangan Umar bin Khattab teh reuwas luar biasa. Namun warga sadayana kadatangan Umar bin Khattab dina waktu harita katingali ku Laila beda ti biasana gitu. Umar bin Khattab nanya ka Laila kalawan pasemonna teh siga anu sedih pisan gitu. Innahul intilaqu ya Abdillah. Hei cenah Abdillah, aranjeun tarek init cenah hijrah ka Habasah gitu. Bari ningalikeun pameun teh anu riuk anu sedih. Maka Laila ngawaler, "Na'am. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah adaitumuna faqhar wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja." Cek Laila nalika ditanya ku Umar bin Khattab, anjeun teh cenah rek pipilueun hijrah ka ditu ka Habasah. Cek Laila, "Naam, bener cenah. Demi Allah kuring sararea teu weleh diganggu wae ku aranjeun cenah. Kuring sararea teu weleh didolim wae ku aranjeun di dieu teh. Maka demi Allah cenah kuring sararea bener-bener baris hijrah, baris init kaluar ti ieu negeri sehingga Allah Subhanahu wa taala maparin solusi, maparin jalan keluar keur kuring sararea." Kitu jawab Laila. Teu disangka warga sadayana, teu disawang ku Laila nalika anjeunna apa yen Laila sareng carogena bade angkat hijrah anu diucapkeun ku Umar naon, "Sohibukumullah." Lamun kitu cenah mudah-mudahan we atuh Allah nyarengan ka aranjeun. Wargi-wargi sadaya Laila olohok sabab teu pernah teu biasana Umar bin Khattab nyarita lemah lembut gitu bari kaayaan siga anu sedih gitu. Ku Laila dianggap ajaib. Aneh pisan Umar di luar kebiasaan anu biasana mesentak polotok saha kadua gaprot. Dina waktu harita menanya lemah lembut bari jeung make ngaduakeun segala rupa. Cek Laila nguningakeun kuring nempo kasedih dina rarai Umar anu can kungsi ku kuring katempo ti samemehna. Saterusna geus kitu Umar ngaleos indit dina kaayaan alum, dina kaan sedih. Wargi-wargi sadayana telila Umar bin Robi'ah carogena mulih ka Laila. Maka harita keneh Laila laporan ngalaporkeun keanehanana pakait jeung kadatangan Umar bin Khattab. Cek Laila, "Ya Aba Abdillah, law ra'aita Umaro anifan wa raqatahu wa huznahu alaina." Hei Abu Abdillah cenah, upama salira tadi menakan kumaha sedihna Umar bin Khattab ningali urang bade hijrah cenah, salira pasti cenah bakal ngarasa heran. Faqala maka pok Amir bin Robi'ah ngawaler,
Apa tama apa tama tamati apa tomati fil islami saur Umar bin Rabi'ah apa tomati fi islami naha cenah salira miharap nyangka yen Umar baris asup Islam gitu pananya carogena teh nalika alaila ngalugikeun Umar cenah aneh meni siga nu sedih nanya bari ngaduakeun gitu ari ceuk salakina kumaha cenah panyangka anjeun Umar teh kira-kira rek asup Islam anjeun ngaharepkeun Umar asup Islam kumaha jawab Laila ceuk Laila naam nya cenah abdi miharep Umar teh bisa asup Islam kumaha jawab salakina ceuk salakina la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul khatab aduh cenah ngaharepkeun Umar asup Islam moal cenah nyai mun ceuk urang mah moal cenah si Umar nepi ka asup Islam sapanjang kalde bapana mah kalde nu khotob asup Islam cenah si Umar mah moal daekeun Islam kajaba lamun himarna geus asup Islam himar teh kuda tumpakanana ieu gambaran yen kumaha goreng patutna Umar baru sadayana sehingga digambarkeun ku Amir bin Rabi'ah nalika nalika Laila nyebutkeun Umar siga-siga nu rek asup Islam ceuk carogena tong diharepkeun si Umar asup Islam cenah si Umar mah moal asup Islam cenah sapanjang kudana can asup Islam wargi sadaya naon maksudna ieu teh ieu teh ngagambarkeun yen Amir bin Rabi'ah mandang pamohalan Umar jelema baong bedegong make kudu asup Islam kabita asup Islam moal cenah jelema kitu moal asup Islam siga moal asup Islam kuda milik khotob gitu kalde milik khotob ibu ari kuda aya nu sok asup Islam teh aya lamun nyebutkeun himar al khotob asup Islam mungkin moal himar kalde asup Islam disebutkeun ku Amir gitu Amir bin Rabi'ah Umar mah moal mungkin asup Islam sehingga kuda anu dipimilih ku khotob asup Islam gitu jadi Umar mah sigana kakara asup Islam lamun kudana geus asup Islam gitulah nganu harti moal mungkin nu ngaran Umar mah asup Islam jelema buraung jelema kelas jelema talengas kumaha rek kabitaeun ku Islam misi kudana asup Islam ge nuduhkeun ngagambarkeun hal anu mustahil Umar kudu asup Islam sakumaha mustahilna kuda milik al-khotob asup Islam gitu himar milik al-khotob asup Islam wargi-wargi sadayana ieu ucapan Umar bin Rabi'ah teh mere gambaran kumaha baragajulna Umar sakumaha kauninga ku urang tadi disebatkeun jelema ngaruang anak wae luas di ruang karepes kira-kira jelema nu kieu kabitaeun ku Islam gitu mustahil asup Islam siga mustahilna kalde milik khotob asup Islam cek sawangan manusia warga sadayana hartina pamohalan jelema siga Umar mah baris asup Islam tapi masya Allah alatan ningali kondisi umat Islam anu harita kacida menderitaana warga sadayana anu kasaksian ku Umar langsung akhirna hate Umar robah ngarasa karunya ngarasa nyaah ka umat-umat Islam anu disiksa ku kelompok maranehanana ku kelompok musyrikin Quraisy akhirna Umar ngarasa sedih tur hate Umar robah tangtuna ieu teu leupas tina doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tadi Rasul ngadua ya Allah kuatkeun Islam ku ngaran Umar secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala ternyata milih di antara dua jalma anu ku Rasul diusulkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala
Allahumma a'izzal islama bi Umar bin Khattab khassatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala milih Umar asup Islam turut jadi panguat dina Islam, nyababkeun Islam jaya. Umar lebet Islam telami sabada para sahabat hijrah ka Habasyah anu kadua. Wargi-wargi sadayana tina kisah anu namanya didugikeun ku sim kuring aya sababaraha pelajaran anu tiasa dipetik ku urang sadayana. Anu kahiji, pelajaran anu kahiji ieu kisah ngajarkeun ka urang sadayana yen urang ulah buru-buru ngarasa putus asa dina ngalaksanakeun dakwah. Potongan anu mana ieu anu tiasa dicanak hikmahna wirehing urang ulah buru-buru putus asa dina ngalaksanakeun dakwah. Nyaeta ucapan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anu tadi teh anjeunna monis Umar mah pamohalan asup Islam. Kalimat putus asa ieu teh bari sadayana. La yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul khotob. Anu ngaran si Umar anu kasaksian ku anjeun macana mungkin asup Islam sehingga himar milik al-khotob asup Islam. Tapi wargi-wargi sadayana kanyataanana geuningan jelas Umar bin Khattab anu ku Amir bin Rabi'ah dianggap mustahil asup Islam teh akhirna mah ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin hidayah. Ku Amir bin Rabi'ah dianggap mustahil asup Islam, tapi alatan Allah Subhanahu wa taala maparin hidayah Umar bin Khattab lebet Islam. Dina hadis Al-Arba'in nomor 4 diuningakeun memang urang sadayana teu kengeng putus asa. Jalma anu loba dosa ulah putus asa terus berusaha. Jalma anu biasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ulah agul alatan ibadahna sabab can jadi kapastian kang urang sadaya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dzira'un. Cek Rasulullah aya hiji jalma anu sapopoena migawe amalan sawarga we getol teh sehingga teu aya jarak antara manehna jeung surga lintang sahasta sablus-bluseun ka surga. Fakutiba alaihi maka datang papasten ti Allah Subhanahu wa taala wa ya'malu fayamalu bi amali ahlin nar wa yadkhuluha. Jalma anu sapopoena ibadah getol teh ternyata datang papasten ti Allah Subhanahu wa taala kecepruk teh manehanana migawe pagawean pinarakaeun pigawe ahli neraka. Ternyata anu tadi digambarkeun manehna rek asup ka surga ngan kari sahasta deui. Tapi ternyata dina akhir caritana manehanana migawe amal ahli neraka ternyata kalaka jadi asup ka neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dzira'un. Jeung aya di salah saurang jalma anu sapopoena doraka maksiat ka Allah Subhanahu wa taala sehingga katempo dina mata manusia mah antara manehanana jeung neraka teh jarakna tinggal sahasta sablus-bluseun kana neraka. Terus datang papasten ti Allah Subhanahu wa taala fa ya'malu bi amali ahlil jannah wa yadkhuluha. Tapi teu disangka teu diduga eta jalma teh ujug-ujug legot kengeng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala migawe amal-amal pisurgaeun amal-amal ahli surga siga Umar bin Khattab tadi gitu warga sadayana kungsi jinah, kungsi mabok, kungsi ngaruang anak. Ternyata upami Allah Subhanahu wa taala miharep masih keneh aya kasempetan. Ternyata nalika lebet Islam anjeunna ku Rasulullah SAW malah dijamin jadi jalma anu lebet ka sawarga. Jalma anu geus aya dina pandangan manusia sablus-bluseun ka neraka ternyata karena Allah Subhanahu wa taala miharep manehanana ngagilek jadi pagaweana teh bisa pagawean ahli surga we. Anu tadi geus nemer ka neraka akhirna jadi asup surga. Tadi anu disawang katingali bakal jadi ahli surga ternyata jadi ahli neraka. Wargi-wargi sadayana aya hiji kisah
Dina hadis riwayat Abu Dawud darajatna sahih ngeunaan dua jalma anu dipupus kabeh kahadeanana. Aya dua jalma di kalangan Bani Israel sosobatan gitu ponok caritana mah. Anu hiji mah ahli ibadah, anu hiji ahli maksiat. Ieu anu ahli ibadah teu weleh nganasehatan ka sobatna anu ahli maksiat. Unggal migawe maksiat digeuing geus eureun maksiat teh dosa ka Allah. Setiap manehna ngalaksanakeun maksiat digeuing entong migawe dosa. Nepi ka sering pisan bari sadayana sobatna anu migawe maksiat digeuing ku jalma ahli ibadah teh. Dina hiji mangsa eta anu ahli maksiat kapergo pisan migawe maksiat ku sobatna ahli ibadah teh. Saterusna sakumaha biasa eta jalma ahli ibadah nganasehatan bari rada heuras gitu nganasehatan. Maneh mah cenah teu beunang di bejaan. Unggal migawe maksiat digeuing ku kuring tapi anjeun derdei cenah eureun ti ayeuna ka hareup cenah. Wargi-wargi sadayana salajengna jalma anu maksiat anu di bejaan teh ngarasa teu geunah ku tegoran ti jalma anu ahli ibadah teh. Manehanana ngajawab khalini wa rabbi abu ifta alayya raqiban. Maneh mah cenah pagawean teh nganasehatan ngageunggeureukkeun cenah khalini tinggalkeun cenah kuring. Geus ini tong ngilu-ngilu wae ka kuring, tinggalkeun kuring. Nah anjeun teh diutus keur ngawas kaula cenah. Hantem setiap poe nutur-nutur kuring, setiap kuring salah digeunggeureukkeun, dicarekan. Nah anjeun teh diutus teh keur ngawaskeun kaula. Ihwatu iman rahimakumullah nalika ahli ibadah ngadenge jawaban ti sobatna ahli maksiat kitu nitah indit ka manehanana maka ahli ibadah kapancing nganasehatan teu ditarima gitu warga sadayana malah nitah indit ceuk manehanana wallahi la yugfirullah laka. Demi Allah cenah maneh di pepatahan di tengah gugu demi Allah cenah Allah marek ngahampura ka anjeun dosana geus loba teuing cenah satumpuk-tumpuk itu bereyak la yudkhilakallahul jannata. Allah moal pamohalan rek kasupkeun anjeun ka sawarga sabab anjeun mah cenah pagawean megawe maksiat di bejaan tengah gugu cenah maka dosa anjeun kacida pisan lobana anjeun pamohalan dihampura ku Allah anjeun pamohalan bakal asup ka surga. Ihwatu iman rahimakumullah kacarioskeun duanana maot di akhirat mayun ka Allah Subhanahu wa taala kitu saha Rasulullah. Faqala li hadzal mujtahid maka Allah nyarios ka jalma anu ahli ibadah teh kunta bi aliman au kunta ala ma fihi yadi qadiran. Maneh cenah nah maneh teh leuwih nyaho ti kami jeung maneh teh leuwih kawasa ti kami ceuk Allah teh kasaha nanya kitu teh ka jalma anu ahli ibadah. Faqala li hadzal mujtahid maka saterasna Allah Subhanahu wa taala nyarios ka jalma tukang ibadah teh. Salajengna Allah Subhanahu wa taala punten warga sadayana nyarios ka jalma tukang ibadah teh punten waqala lil mudnibi Allah salajengna nyarios ka jalma anu ahli maksiat teh pan ngareneng geus ditanya anu itu cek ahli ibadah teh anu maneh teh leuwih nyaho ti kami leuwih kawasa ti kami cenah tos kitu Allah nyarios ka ahli maksiat teh lil mudnib idhab fadkhulil jannah jig cenah anjeun ka ditu geura init sarta jig anjeun geura asup ka surga birahmati alatan rahmat kaula. Wargi-wargi sadaya ternyata dua jalma anu di dunyana tadi nu hiji ahli ibadah nu hiji ahli maksiat
di akhirat nasibna jalma nu ahli ibadah asup ka neraka idhabu ilal nar jig beurabawa cenah ieu jelema teh asupkeun ka neraka gitu. Jalma anu ahli maksiat Allah Subhanahu wa taala diparentahkeun asup ka surga. Jadi ahli ibadah sakali deui dina ieu hadis kacaritakeun di akhirat jadi ahli neraka, ahli maksiat jadi asup ka surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis Muslim disebutkeun wa ahbattu amalak kaula geus mupus amal anjeun cenah kitu. Pangna eta jalma asup ka neraka padahal di dunya ahli ibadah sabab amalna dipupus ku Allah Subhanahu wa taala. Naon anu jadi sabab pangna amal-amal dipupus? Manehna geus naon sasaleket nyokot hiji perkara anu lain hakna. Ngalakukeun perkara anu lain hakna naon? Nyaeta monis maneh moal dihampura ku Allah. Sedengkeun anu kagungan hak ngahampura jeung henteu nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Terus monis maneh bakal asup neraka warga sadayana. Ieu pelajaran kang urang sadayana. Rahing nalika urang sadayana dakwah ditolak kudu didakwahan ku urang, maka urang kahiji kudu sabar, kadua urang teu perlu amak gitu. Teu perlu amak. Komo kadituna terus monis mah ieu hiji pagawean anu kalintang bahayana. Diuningakeun me ahli ibadah akhirna ka neraka, ahli maksiat asup ka surga. Sabab asup ka surga teh hakikatna mah lain dilantarankeun amal manusia. Misi sakumaha getolna ibadah ge moal bisa dipake nembus surga. Sabab asup ka surga mah illa intagomadahullahu birahmatihi kajaba jalma anu ditumplekan rahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Salat urang mah bisa ngasupkeun urang ka sawarga, saum urang mah bisa ngasupkeun urang ka sawarga tanpa rahmat ti Allah Subhanahu wa taala sareng magfirah ti mantenna. Eta sababna nalika urang dakwah terus teu digugu, teu kudu monis sabab warga sadayana amal urang oge dacan kurup moal kurup kanggo nembus sawarga gitu. Ieu nuduhkeun tina kisah anu tadi sakumaha Amir bin Abdillah moal mungkin si Umar masuk Islam, misi kaldena asup Islam kayak gitu. Kecap-kecap sapertos kieu ieu teu layak diucapkeun ku urang sadayana. Sabab anu nangtukeun hiji jalma menang hidayah jeung heuteuna nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kahiji masih keneh aya hikmah anu kadua nyaeta dakwah kedah disarengan ku doa. Sakumaha Rasulullah SAW nalika mayunan kaum musyrikin Quraisy anu garalak anu barang kelang warga sadayana ternyata malah Umar bin Khattab sareng Abu Jahal ku Rasulullah SAW didoakeun sangkan ku Allah dipaparin hidayah tiasa lebat karena Islam sehingga ngabantu keur kajayaan Islam. Anu katilu warga sadayana nyaeta tokoh kudu jadi prioritas sasaran dakwah urang sadayana. Seperti tadi nalika Umar bin Khattab tos lebat Islam, nalika Hamzah bin Abdul Muthalib tos lebat Islam, maka ieu hiji kauntungan kang umat Islam dina mangsa harita. Sabab ku asupna dua tokoh ieu ageng pangaruhna keur perkembangan Islam, keur kamajuan Islam. Pun kitu deui warga sadayana zaman kiwari sasaran utama dakwah teh nyaeta para tokoh, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh di kalangan ekonomi jeung sajabana. Sakumaha nalika Nabi Musa sareng Nabi Harun diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ngadakwahan, maka anjeunna diparentahkeun idhaba ila fir'auna innahu tagha. Sok geura datangan ku anjeun duaan Firaun. Firaun teh saha? Raja, tokoh.
sabab manehanana teh geus ngaliwatan wates wangen. Wa qula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahsa. Sok datangan ku anjeun duaan sarta nyarita anu lemah lembut. Mudah-mudahan maranehanana daek mikir jeung mudah-mudahan maranehanana sieun. Warga-warga sadayana Fir'aun diporang di tepangan ku Allah Subhanahu wa taala. Di tepangan sareng Harun sabab Fir'aun teh ieu tokoh. Sanajan Fir'aun kasohor tokoh anu buraung, telenges, kejem, biadab, tapi Allah Subhanahu wa taala marintahkeun sok nyarita anu hade ka Firaun. Warga-warga sadayana ieu jadi pelajaran kang urang sadayana. Nu katilu sasaran prioritas anu utama dina dakwah nyaeta urang sadayana kedah diutamakeun ngadakwaan ka para tokoh. Nalika Rasulullah SAW upami lebet ke kampung anu pangpayuna ditaroskeun ku Rasulullah SAW saha tokoh di ieu kampung, maka anjeunna mayunkeun nepangan ka tokoh di eta kampung. Pan kitu deui warga-warga sadayana nalika Mus'ab bin Umair dipiwarang dakwah ke Madinah ku Rasulullah SAW ditugaskeun dakwah ke Madinah, maka kaum Mus'ab bin Umair anu pangpayuna dituju nyaeta tokoh-tokoh anu aya di Madinah. Kalawan harapan lamun tokohna tos ngadukung sageui anu dihandapna teu ngilu ngadarukung. Lamun kadesna getol ngaji piraku RW na kedol ngaji gitu. Lamun RW na getol ngaji piraku RT na teu kabitaeun. Piraku lamun RT na getol ngaji piraku masyarakatna teu diajak gitu. Kitu rupina warga-warga sadayana, mudah-mudahan dagikeun sim kuring aya guna sareng manfaat kanggo sim kuring khususna umum kanggo urang sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.